Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Bu, jawab Bu sallallahu alaihi wasallam. Bagian aing nu ceramah sia cicing. Ampun aing teu dianggap ya. Ngobrol wae. Riweuh nguruskeun bikang mah masing-masing wae. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdhalih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu mithlu ajri syahidin. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hidayatan lis-shawab. Pengatur waktu penata acara nu kusim kuring dipihormat wabil khusus segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar DKM Masjid Al-Hidayah, keluarga besar masyarakat Kampung Sinar Sari, keluarga besar masyarakat Desa Karangkamulian. Nu alhamdulillah kelawan izin Allah hakikatna wasilah sababiyah aya perjuangan jeung pengorbanan para panitia berikut masyarakat anu geus milu ngadukung karena terlaksanana ieu acara, baik korban ku harta, ku tanaga, ku pikiran, sehingga ieu acara bisa terlaksana. Mudah-mudahan segala rupa pengorbanan jamaah para panitia sadayana sing jadi tabungan-tabungan amal soleh sampereun di poe kiamah, atau rizkina, ekonomina, usahana, bisnisna urang Karangkamulian khusus urang Sinarsari, mudah-mudahan sing leuwih dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala buat bekal ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para alimin ulama, para kiai, para kesepuhan, guru-guru kula nu sami napa hadir di haflah mubarakah. Alhamdulillah kersana abah tiasa hadir silaturahim dina saat ieu tos sababaraha bulan teu penak, tahun kamari penak, ayeuna penak deui. Doakeun ieu para ulama, para kesepuhan sing diparanjangkeun umurna ku Allah Subhanahu wa taala, sing disehatkeun zahir batinna, oge mudah-mudahan diberi turunan-turunan saroleh solehah anu mampu neruskeun perjuangan-perjuanganna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri, bil khusus kersana Kang Jaro, Kang Lurah nu alhamdulillah hadir bae. Alhamdulillah ya Kang Jaro. Mana jelemana teh? Aya teu? Tadi milu ka dieu teh Jaro awas ulah balik sia. Alhamdulillah semangat terus mabangun ieu desa babarengan jeung masyarakat jeung para ulama, para kiai. Doakeun ya Jaro sing dipanjangkeun umurna,
sing diberkahkeun segala rupa bimbinganana pikeun ngabimbing masyarakat ngabangun desa Karangkamulyan tetap aya dina bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Tipayun mangga urang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam mugia tetap salawasna ku Allah dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyanal karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ka para dzurriyyah-dzurriyyahna, ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in atba'ut tabi'in, ka para ulama-ulama salihin, katut ka para pengikutna khusus urang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kenging syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hampura kasadayana isim guring rada loyo ieu teh. Kacapean kurang sare keun bae teu nanyakeun ge. Peuting kula di lebah aya dibayah di terminal. Beres nepi ka jam 12:30 istirahat di mana Haji Henry teu bisa sare. Kalau ka di abatur kalau ka ngararobrol bae. 12 nepi ka 2:30 karaki ngalenyap sajam 2 jam geus dihudangkeun ku sariman da subuh. Beres subuh dugsek malor deui sajam setengah dihudangkeun deui da eta goreng tempe geus sadia. Cek sariman ka Haji siap-siap urang berangkat atuh keula ka cenah karak sajam setengah molor. Matak beureum ieu mata lain mabok minuman, lain mabok berkat aing berkat mulut. Alhamdulillah penting ayeuna di Cihara terus isukan di Paspo di mana di Tapos malamna di ka Pasput beres di Pasput langsung ka Bojong Malingping ka itu Bojong Kerta malamna langsung ka Munjul langsung ka Pandeglang. Jadi sabulan aing di Banten teu balik-balik. Ya geus 5 peuting aing ge indit ka Banten teh can balik mun geus ararateul ieu. Pamajikan geus ngaWA bae. Da 5 poe aing can balik nya moal balik aing da sabulan di dieu. Pamajikan geus ngaWA bae ateul. Pamajikan ngabales deui garo atuh ai sia. Atuh ngagaroan mah aing teh kudu dititah. Ngagaro mah hideng aing bisa. Ya Allah doakeun aing sing sabar. Palalaur gitu. Bedogolok jauh jeung sarangka teh paur. Sok udah kadek teh pada rugu. Bo. Hebat ibu-ibu semangat di mana-mana alhamdulillah. Ngani pa jauh-jauh anu blok belah ditu segala rupa. Sehingga tuh cari cingna di dieu tak ieu lega kene bisa didiukan. Panas yang nu iuh mah di ditu di masih atong indit ka dieu. Ya Allah ya semangat ibu-ibu di mana-mana komo peuting tadi ibu-ibu deui pinuh. Emang pengajian di mana-mana geus pinuh ku awewe. Entah kula mah di Cikampek di Karawang ngayakeun pengajian tilok ngondang lalaki. Olok undangan bapak-bapak mah disebarkan 500 nu datang 5an aki-aki kabeh nu obat molor nu hiji batuk mending ngondang ibu-ibu teu nyaah ku undangan ibu-ibu mah cukup 5 undangan ka majelis taklim ibu-ibu nu datang 500 hebatna ibu-ibu tah ngan olok kejo bener ngasongan ibu-ibu mah kue diasongkeun geus leungit jeung wadah-wadahna teh jeung piringna dihakan sugan lamun nyuguhan bapak-bapak awet geus ka loba-loba teuing cai atuh nah akuarium ge lain loba teuing cai atuh sanguna kejona ka dieu ge sakalian ieu karak 3 macem teh aqua Sprite, ku tahu yang ku mau. Kopi, susu ya. Ulah. Paling telok nyusu aya kieu. Anu nyusu aya kieu mah jaro.
mun jaro wayak ieu nyusuna aing mah janari. Subhanallah. Ya hebat ibu-ibu ya, amin, alhamdulillah sing panjang umur, amin. Dengan nyuguhan ibu-ibu mah kitu tereh beakna teh. Mun nyuguhan bapak-bapak awet sok bapak-bapak mah disuguhan kue cau jeruk piring ih kada ieu beta. Bapak-bapak mah teu ribet teu kieu bae modus atuh heuh batur meleng cau leungit hiji eueuh lalaki tah si oreng di kantongan ku lalaki eta cau teu percaya kodokna calanana aya cau. Bo lengkah ibu bapak sadana sing jadi amal soleh da jujur urang ka dieu bari papanasan bari jauh kieu teh gara-gara cinta ka Kangjeng Nabi. Lamun teu cinta ka Nabi moal kadar ieu bener teu da jujur ceuk nafsu mah mending di imah bae jang naon liar perang di imah teh memeh init nafsu jeung cinta ceuk cinta ceuk nafsu reka mana cinta kajawab muludan cek nafsu ulah jauh kau bari lempang panas cinta ngajawab na ojek cek nafsu ulah tunduh mending di imah molor cinta ngajawab keun bae tunduh oge bari muludan bari molor teu eleh eta cinta sabab kiai sering ngajelaskeun sarena jelema ngaji tetap menang ganjaran. Mentak dalil eta dipapake bae ku saeta mah tiap ngaji molor bae nafsu ngahalangan deui ulah lapar cinta ngajawab sorry aing ngadenge panitia ngejo atuh heuh piraku teu ngejo ieu muludan atuh aing dahar di mana aing pasti sabab menang udunan. Ya Allah ya Rabbana cinta nu ngajawab sehingga teh nyaho capek teh nyaho panas teh nyaho tunduh waktu narek ningalikeun rasa cinta urang ka Kangjeng Nabi teu bisa kahalangan. Mudah-mudahan cinta urang sing dibales ku syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu diperingati kurang tiap tahun maulidna, Isra Mi'rajna, hijrahna. Panena mah semarak Muharram oge rame tabligh akbar, Muharram hijrah. Di mana-mana. Bahkan di Banten di Tangerang pang rame bae tiap Muharraman kamari tahun baru Islam. Eta teh tahun baru Islam teu jauh ti sosok jalmi pilihan Allah nyaeta hijrahna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Komo jeung maulid ayeuna lahirna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mataharinya dunia pikeun umat, bahkan dijadikan ku Allah jadi rahmat pikeun sakabeh alam, khusus pikeun umat Islam, umat anu mika cinta ka anjeunana spesial pilihan ti Allah, umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal menang syafaatna di poe kiamat. Umat teu sejen mah teu boga urang anu bakal menang syafaat ti nabina nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Spesial urang mah umatna jeung hebatna Rasulullah. Rasul can digelarkeun ka dunia ngaranna geus terkenal, bahkan umatna ge milu terkenal. Urang masih kena di alam arwah tapi geus loba nabi-nabi nu sejen nyebut-nyebut umat nabi akhir zaman, umat nabi akhir zaman. Can digelar ka dunia tapi urang geus disebut-sebut terkenal gara-gara jadi umat Nabi Muhammad. Jadi asep nu diperingati kurang kelahiranana teh jalmi luar biasa, jelas luar biasa. Mana keluar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam can digelar ka dunia ngaran geus terkenal eta. Beda jeung urang urang mah terkenal sanggeus lahir. Jujur urang mah terkenal teh sanggeus lahir. Bu, anak ibu teh lalaki awewe lalaki geus sabaraha bulan enak geus 7 bulan sangarana si Pepen terkenal sanggeus lahir itu nu awewe eta mah si Febrianti geus sabaraha bulan eta mah geus 2 tahun terkenal Febrianti setelah dilahirkan. Kok Febrianti kan Februari lahirna
Anu itu masih Nopi dan November lahirna. Anu itu eta masih Yanto. Geuning Yanto pan harita ngajuruna keur moyan dina panto. Geus sakalian ngaranna Yanto. Anu hiji nu awe itu nu cika eta masih Sarboah. Da karasana harita asar poe Rebo ngajuruna mah poe Jumaah. Merengaran Sarboah. Eta nu lalaki eta masih Toti. Kau ngaran Toti Itali. Pemain AS Roma. Gaul awewena eta teh, sok neuleuh bola meureunna. Da si Toti mah bodas ngaji cenah mancung. Heueuh nyaho engge Itali. Atuh pan euceum mah sadar Sunda. Mere ngaran Toti bahaya. Bahaya kunaon pan letah Sunda mah beda. Lamun letah orang Sunda sok ngageugeutkeun ngaran ka budak. Mun Asep Sep. Mun Dedi Ded. Lamun Toti panu ngabahayakeun eta. Ngaran budak Toti dipanggilna entot. Budak sakasep-kasep dientot-entot. Si Toti keur ulin hareupeun imahna. Jaro liwat. Cek Jaro keur naon tot? Keur ulin teh Jaro. Oh ulin. Ai peuting sare jeung saha tot? Nya abah entot emak. Heuh maksudna si Toti di tengah. Itu pan jadi fitnah jadina. Salah indungna mere ngaran. Jadi fitnah. Maksudna abah Toti emak sarena kitu. Abah entot emak. Atuh peuting-peuting ribut eta si Toti. Hayang kiih. Di kamar mandi aya indungna. Bapana dihudangkeun, bahudang cek bapana. Naon sia teh ngahudangkeun aing? Hayang kiih ka kamar mandi atuh sia teh. Aya emak gedoran pantona gedoran. Bejakeun ka emak, "Mak, cek abah entot heula." Heuh maksudna si Toti heula. Tuh kan jadi fitnah deui. Si Toti gegedor kana panto WC. Mama cek abah ge entot heula. Atuh indungna reuwas di jero WC. Goblok bapak siapa kabosen cenah. Ih amit-amit. Naon maksudna eta? Kan teu nyambung kabeh eta. Jadi fitnah. Urang mah terkenal sanggeus lahir, tapi Rasulullah can digelarkeun ka dunya geus terkenal namina. Bahkan Nabiullah Adam alaihi salam menurut sapalih riwayat ditampi tobatna Nabi Adam gara-gara tawasul nyebat-nyebat jenengan Kangjeng Nabi Muhammad. Ya Nabi Adam dilungsurkeun ti surga ka dunia, dipisahkeun jeung Siti Hawa. Hawa diturunkeun di Jeddah, Nabi Adam diturunkeun di Bud India. Ayeuna disebut India. Siti Hawa diturunkeunna di Jeddah, makana ngaranna ge Jiddah ayeuna di Mekah. Naon Jiddah teh? Hartina Jiddah teh nini. Sabab Siti Hawa diturunkeun di dinya, nini na jelema di dinya. Jiddah. Terus diwaukeun deui diamprokeun deui ku Allah sekian ratus tahun teu panggih Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa di mana? Di Arafah. Sosonoanana di hiji bukit nu disebut Jabal Rahmah. Naon Jabal Rahmah teh? Gunung cinta. Melepas rindu sekian ratus tahun gak bertemu, ketika ketemu sosonoan di Jabal Rahmah. Itu Nabi Adam Siti Hawa. Ngan dia aya riwayat ketika Nabiullah Adam alaihissalam sujud na luhur batu bari nangis tobat ka Allah hayang dihampura dosa. Ya kunaon jadi robah kieu teh. Kak maaf Kak ulah dioprek kieu Kak. Jadi ngawung teu puguh ieu sora. Sora salon bae sora salon ieu lah. Keun jauh mah teu ngadengeun ge boga atuh datang ka dieu. Nu penting nu jelas di dia bae. Ulah ngempreng ting ya. Ai ngempreng ting asa teu jelas suara. Kalimat nu dia ucapkeun. Tah, tu poho yang dipegang mana tadi? Aya wae itu dah. Ulah dioprek-oprek coba geus. Lamun kula teu protes berarti ieu kapake. Makana cicing bae ulah dibener-bener. Lamun kula geus teu bisa bah berarti kula protes. Lamun kula teu protes kapake ieu mik ngeunaheun kitu.
Aya ke pan anu tadi ngeuneun jadi teu ngeunah ieu teh ya. Tah heuh tadi eta poho deui aing. Nabi Adam sujud, Nabi Adam tobat ka Allah hayang dihampura tina kakhilafanana. Bari teu eureun-eureun eta sujud Nabi Adam maca istighfar, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ratusan tahun Nabi Adam sujud. Satu riwayat mengatakan 200 tahun Nabi Adam sujud nangis bertaubat. Ada lagi yang mengatakan 300 tahun sujud dan Nabi Adam bari nangis. Orang boro-boro sujud 200-300 tahun umurnya mau nyampe orang mah. Maaf umat akhir zaman boro-boro ratusan tahun. Ayeuna mah karak umur 20 tahun geus pikun. Bener ayeuna mah loba nu pikun ngorak-ngorak di Karawang. Loba budak ngorak teu wauheun panto masjid. Berarti geus pikun. Panto masjid molongo muka aya anu keur salat magrib budak ngora liwat teu wauheun panto masjid bablas oh magrib kitu wungkul ngabacotna teh berarti pikun eta geus teu nyahoeun panto masjid mantap kudu aya nu nuduhkeun ceng itu panto masjid muka asup sia salat subhanallah. Urang boro-boro sujud ratusan tahun umur ge moal nyampe. Urang mah karek diajakan sujud ku imam 1 menit 2 menit geus pegel hulu. Aya aturan diburi eta makmum miheulan hudang sujud. Oh sia sok aya nu kitu teh. Teu tarapti sia salat teh. Miheulan imam. Imam dihareup sujud keneh nu diburi geus cengkat huluna. Begitu cengkat neuleuh ka hareup imam sujud keneh nyusul deui sujud deui. Nah naonan aya eta ngabingungkeun malaikat aya kitu. Ceuk malaikat aing kumaha nganileuna ieu. Jelema di tengah-tengah rakaat sujud 3 kali sahwi ge lain. Lamun ceuk malaikat tukang heureuy wah geus dirojok jumur jelema kitu. Ai sia naonan ieu sujud sia. Geraba guru bae meni eueuh kabetah. Eueuh nu betaheun sujud jelema ayeuna mah ting DKM salah meuli sajadah. Sajadah ayeuna mah make per mental hulu teh meni tungtang. Cing sekali-kali meuli sajadah nu make aibon. Begitu sujud rapat hulu. Meneh asa dibenahanana jelema ayeuna salat, nah guraba guru bube teh pararugu. Heupan di imaman kudu khusyuk teu laku zaman ayeuna mah. Ting hayang kumaha jelema ayeuna di bawah Allah, cing atuh hasil muludan teh kirang bara hasil muludan salat jadi khusyuk, atuh tumaninah beunangkeun, tenang. Ya boro-boro. Di imaman kudu tumaninah teu laku. Kadang-kadang diprotes DKM na. Imam eta pecat bae lah. Naon dia kebal. Komo lamun tarawih, oh geus baal kapake. Tarawih lambat Allah geus mulai harareuai diburi. Aki-aki imaman tarawih karak sarokaat geus digarotong ku budak ngora. Ganti ku imam nu ngora guancang. Wah, kapake. Kadang-kadang Bilalna jeung jamaahna memprovokasi eta. Sallu ala sayyidina Muhammad. Muhammad. Eta tarawih. Aisyah teh sholawat apa ngepung bangsat batur sallu alaihi eak-eakan di masjid atuh imam asa dirojok jubur eta gitu langsung ngagrebeg we nangtung imam Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim grebeg sikat terus ku imam Fatihah disanapaskeun waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun wah sing grebeg teh pararugu Allahu akbar sallallahu alaihi Allah nih ngoh-ngohan ngeh-ngehan. Ya Allah ya Rabbana nangtung sarokaat teh ini mah diuk teu milu nangtung. Ceuk babaturanana mah nangtung sarokaat deui capek aing ngetem bae. Ngetem nungguan dihadap. Daripada maksakeun aing nyungsep hulu nilep. Budak-budak Imam Edan. Lepat Imam Edan nu kitu mah nyiksa. Budak ngora resep jag-jag tapi aki-aki ripuh
Beuteuh eungap geus buka puasa tanaga leuleus eder taraweh imam nafsu edan bubar taraweh opat aki-aki nyararong misem nu hiji mandi leubeung aki-aki digara rotong balik taraweh kunaon bah balik taraweh digotong mabok taraweh nah aya taraweh mabok geuning mabok bah taraweh imamna dioplos aya imam taraweh dioplos cik atuh euy aya perubahan kirang bara balik mulu dan salat jadi khusyuk atuh tumaninah beunangkeun aya ketenangan dina ibadah. Maaf mantak mengkol seeutik ya lamun urang umat Islam umatna Rasulullah ngandelkeun hayang kamulya di hadapan Allah ngandelkeun ibadah urang rarasaan masih kena jauh. Heuh urang teh umat Islam teh umat paling mulia di hadapan Allah dibandingkeun jeung umat nu sejen. Ngan kamuliaan urang diukur tina naon di hadapan Allah urangna ngarumasakeun diri lain urang teu percaya diri ibadah lain lain urang goreng sangka ka Allah lain ngan urangna tahu diri rumasa ngukur kamuliaan urang di hadapan Allah ku salat urang maaf sok pikiran kualitas salat urang jeung kualitas salat Rasulullah SAW jauh salat urang can aya nanaonan. Ia pikir pribadi saya sepuh barok lain bapak-bapak ibu-ibu ngarumasakeun diri saya sepuh barok salat hayang jadi ukuran mulia di hadapan Allah ku salatna saya sepuh barok maaf boro-boro nyampe kana khusyuk tumaninah ge can bisa jujur bener tuh can bisa tapi sok sanajan kitu mugi Allah ngahampura kana kakurangan ibadah salat urang amin bari urang teu bari urang teu eureun-eureun terus ngabenahan diri ilmu-ilmu ibadah salat sapopoe urang didatangan para ulama para kiai jang nyampurnakeun ilmu ibadah salat urang amin ngan urang tahu diri boro-boro nyampe khusyuk tumaninah can bisa urang sok ibu-ibu hayu mun salat isya maaf salat isya ibu-ibu lain karena adzan isya lain karena iklan ngaku sia jujur sia mumun tati nunung acih yayah rodiah dekekeun bener teu karena adzan isya lain karena iklan ku anakna geus dielingan mah adzan isya teu heula kagok si idoi keur rame salat isya mah gampang panjang waktuna ke ari iklan darwe iklan kara ka kamar salat anak nangomandoan hareupeun TV ma iklan ge kebel tenang salat ada iklanna loba kapangaruh eta ku iklan geus meunang 3 rakaat salat isya anakna ngaguak deui ma mulai Allahu akbar sami Allah minallah digerebegeun eta sarakaat Assalamualaikum wajlem ka tengah imam anakna didiukan remote dicokot dina leungeun anakna ditakolkeun kana hulu anakna da ku anakna dipindahkeun tipina kasih tayo tunggu nama salat hancur wiridan lapur hulu budak genyur astagfirullahaladzim geus eueuh kahusyuan boro-boro tumaninah ge can bis urang lalaki jujur maaf ulah nyalahkeun awewe bae salatna lalaki ge kitu sia lamun berjamaah boro-boro tumaninah waktu salat eta mata lain neuleuh kana tempat sujud lain sia mamacaan samping batur di hareup aya we eta gangguanana hareupeun BHS mahal euy moal kabeuli atlas ge alus Allahu akbar eta keur ruku mikirkeun atlas tapi cek beja atlas ge mahal wadimor sami Allah